Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Aturan dulur barani wilujeng patepung dangu patepang sora ngalangkungan jomantara dina acara anu maneuh nyaeta dongeng Sunda nu disiarkeun saban dinten di radio siaran pendidikan Barani. Dongeng anu digarap simkuring di radio Barani dina jejer harios Si Gobang, yasana Asep Gun Majalaya. Atuh dulur Barani sadayana sataacan Kang Yus ngalajengkeun carios dongengna bawi raos tunda siapunten ya tina sanes-santen kehilapan kakiranganana imati pangarang imati Kang Yusnya mudah-mudahan katampi wae kalayan kabingahan atuh supados nyangkolong kana waktos sementawis ngintunana dikumkeun heula mangga geura tatan-tatan siapkeun lalawuhna siapkeun koplaina ududna hahaha kabarayun sadayana der Dulur Barani nu saati kanca dangu nu satuhu baraya nu satia di mana bae ayana teu kagambar sakumaha barungahna jeung ngaranuhunkeunana khususna urang lembur babakan careuh pangpang nama anu anak-anakna bisa dibarawa balik deui ka imahna ku Rakaseta kalawan dina kaayaan salamet komo mangsa Brima nepikeun ka poho kadilalakianana waktu panggih jeung budak teh ngagabruk bari jeung ceurik sagala rupa ieu teh gambaran ku rasa bungah nu taya papadana atuh saterusna Rakaseta harita jeung Mang Samid katut tatangga anu sejena harita ngarariung di mana Pak RT sararea hayang nanggap pengalaman Raka dina nggoning ngajorag ka patempatanana Kitargos Hideung tug nepikeun ka bisa ngabebaskeun barudak awewe teh nepi ka bisa kabawana balik ka lemur-lemurna harita Kiranti anu tatadi geus aya kadinya dibarengan ku bapana ti barang tepung deui jeung Raka teh manenan teu jauh diukna oge pageye-geye terus wae ngarendeng jeung Raka atuh hal sarupa kitu teh lain di mata hareudangna pikeun Nyi Eha mah nyasat asa teu dibere pisan kasempetan ku Kiranti pikeun bisa wawanohan nu leuwih deukeut jeung Kang Ius jeung Rakaseta. Puaranya dulur hayang we asup kana carita teh. Dasar awewe cumentil ku meulis teuing maneh teh sia Kiranti. Awas ya ku aing mah.
Gerentes hate Nyi Eha anu keur diuk tukangeun Raka Seta ngarendeng jeung indungna. Atuh harita teh warga masyarakat teh ngarumpul teh di imahna Pak RT teh loba pisan sakaligus dek nyuk syukuran cenah ku pedah barudakna baralik jeung salametna tina panca bahaya. Malahan di buruan oge aya harita teh anu pati ngrariung sarua oge jeung hayang nyaho ngeunaan pangalaman Raka Seta anu geus ngajorag ka tempatna kita regos hideung harita. Buka kalinya Mang Samid, cek Pak RT nitah muka acara meureun ka Mang Samid. Ok atuh Mang Samid teh kahareup nyarita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Meh sarerea anu di luar di jero teh saur manuk ngajawab salam ti Pak RT. Langkung ti payuna simkuring ngahaturkeun nuhun ye ka Pak RT nu mersantenkeun kanggo simkuring muka ye acara syukuran alit-alitan. Utamina mah ngahaturkeun anu saageng-ageungna ka wargi-wargi masyarakat lembur babakan careuh ieu anu parantos ngahadiran kana pangondang ti Pak RT sakulawargi salaku pangurus di ieu lembur. Anu mana lian ti kitu simkuring oge ngahaturkeun nuhun laksa ketika bingahan ka wargi-wargi nu parantos ngintunkeun sabagian hartana nu mangrupikeun tuangeun leuteun sanes kanten seueurna anu mudah-mudahan kasayan palawargi sadayana dibales ku Allah Subhanahu wa taala anu langkung sae. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin cenah sararea ge ngaaminkeun saur manuk. Rega tuh Mang Samid ngarandeg heula katempo leungeun rumpa-rampa kana saku kampretna. Nyangan naon bapakna? Ceuk pamajikanna Mang Samid nyelengkeung ti tukang. Henteu. Mana tadi teh nya? Asa teu nyakuan tapi eueuh. Naon teh ya? Manggeus urang tulikeun dieu biantara deh. Palawargi sadayana janten inti nama simkuring ngawakilan Pak RT oge ngawakilan sadayana warga masyarakat lembur babakan careuh bade ngahaturkeun rewu-rewu nuhun ka wargi urang anu parantos ngajait kana naon rupa musibah anu dina sababaraha bulan ka tukang tos ngabarubahkeun tur ngabangbaluhkeun kana pikiran urang sararea. Sakali deui atuh simkuring atas tani pribadi sareng kulawarga oge nganunggunkeun pisan kajang Raka Seta anu parantos haat daek nandonkeun jiwa katutragana pikeun ngabela warga lembur urang. Khususna atuh umumna ngabela lembur lain oge. Pokona mah sakura anu di barawa budak parawan aku kita regos hideung weh nya. Da geuningan lain di lembur urang hunggul nyulikan warudak awena teh. Sakitu heula ti simkuring mangga ayeuna manyangakeun ka Bapak RT bili bade anu dikapayunkeun di simkuring mah ieu pembukaan kitu nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cenah ceuk Mang Samid kalawan dijawab ku sararea saur manuk. Waalaikumsalam cenah. Hidup yang Raka, hidup si Gobang, hidup boy, hidup Gobang, hidup Raka. Dulur sadayana atuh kaayaan teh jadi gandeng ku pating gorowokna anu sarurak eak-eakan bakat ku ngarasa suka jeung bungah meureun ku ayana Raka Seta anu geus jadi pahlawan di lemburna. Gas cukup ulah reak-eakan teuing.
Mangga atuh salajeng nama ti simkuring salaku RT di petempatan bilih aya warga nu bade naroskeun sok majeng ka payun. Saacan urang sadarea ngabandungan lalakonna ieu Jang Raka dina sajeroning ngalawan komplotan Ki Rego Sideung tug nepikeun kabisa mawana sakabeh barudak awewe nu dicarulikna. Ai margina urang tangtuna panasaran oge kumaha sepak terjangna Jang Raka dina ngalumpuhkeun gegedugna si Rego Sideung teh. Gitu cenah dulur cek Pak RT. Nyaritana jadi asa bulak-balik di dinya keneh. Celengkeung weh ti lawang panto aya anu nyelengkeung. Ieu cenah Aki Sui cenah hoyong cumarios Pak RT sakedik. Pokna saurang budak ngora anu nyaritana teh digigireunana katempo aya saurang aki-aki anu katelah Aki Sui. Hiap ka dieu atuh ka payun calikna Ki, cek Pak RT. Ngagupayan ka Ki Sui rada lemes nyaritana teh. Teu make bahasa Loma. Kalawan leumpangna anu rumbang gieung Aki Sui asup ka jero imah. Saenggeus aya hareupeun Pak RT. Pok nyarita di barungku ngagok-gok batuk segala rupa tuh. Maklum geus kolot dulur. Aki teh langkung ti payunna saya nganuhunakeun anu saageng-agengna kasih Sujang nu mana incu Aki anu satajina geus ponok harapan teh gitu ayeuna geus bisa mulang kalayan dina kaayaan salamet. Tangtuna ge Aki teu bisa malas kana jasa Ujang Raka. Aki mah teu bisa nanaon jeung teu boga nanaon. Ngan Aki mah rek ngadoakeun we ka Jang Raka khususna. Moga-moga Ujang cing gede milik, cing salawasna sehat, dikobul segala cita-citana ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin cenah cek batur teh reang. Laju si Aki teh neruskeun deui caritaanana. Nya sakali deui Aki ngahaturkeun nuhun pisan kana jasa Ujang. Anu salajengna cingan cobi kumaha ku Ujang dadar guarakeun kaayaan di tempatna Ki Rego Sideung utamina mah ieu incu Aki di mana ayana harita kapenakna ku Ujang. Sementara sakitu we pertarosan ti Aki mah. Pokna getuna teh bari nyolongkrong ngasongkeun leungeun ka Raka. Atuh gep ku Raka teh gancang di tampanan sabari nyium leungeun Aki Sui. Pok atuh Raka setan nyarita kalawan hormat pisan ka Aki Sui. Sami-sami Aki eta mah panginten parantos janten kawajiban simkuring khususna. Sakedahna apanan papada jalmi mah kedah siri tulung tinulungan kasaha wae anu nuju kengeng kararepet sareng kasesah. Atuh abdi oge sami ngahaturkeun nuhun Aki parantos sumping silaturahim ka dieu. Keun teu kedah janten emutan da abdi mah teu ngarepkeun pamulang ti sadayana oge. Mung mudah-mudahan bae atuh ieu kapayuna khususna ieu lembur teh cing aman sentosa gemah ripah loh jinawi salamet tebih tina ancaman mara bahaya kitu rupina mah. Dulur barani saterusna mah atuh Raka seta teh pok bae nyarita panjang lebar ngaguar kananan rupa anu geus kaalaman ku manehna dina sajeroning manehna asup ka tempatna gegedug karaman Rego Sideung. Caritakeun ku manehna sanajan sawareha aya nu dikilungan jadi caritakeun satara basna
seperti ngeunaan datangna Kipati Ranggawalang teh cokot inti-intina hungkul kabeh dicaritakeun ka eta warga. Aduh eta gendingan Ujang tadi ningarak suka nempikeun ka jigah tapak kabeulem satacan digentos gendingan kumaha teh eta teh. Mang Samid nemrong. Oh mohon eta teh salah sawios simkuring kakenaan ku ajian nu dipiboga ku Kiteregos Hideung. Nanging alhamdulillah ku kersana Allah berkat doa ti sadayana simkuring tiasa salamet nya harita teh simkuring langsung we ngajugjug ka tempat anu mana nu dicicingan ku maurang kali istri teh nu ditarewak teh. Janten singkat nama sanaos ieu murang kali istri-istri parantos kacanak hadieu. Tapi gegedugna nu ngaran Kiteregos Hideung mah kusim kuring teh can kacer kitu rupina mah. Dulur barani waktu ngadenge kitu mah tu Pak RT teh ungut-ungutan jeung nu aya di dinya teh. Laju pok deui Raka Seta nulikeun deui caritaana. Oge kasadayana abdi enjing rupina bade mangkat deui ka Karanggantung margi bade nungtaskeun anu kamari. Upami ku abdi teu di engal-engal dirubuhkeun dugikeun ka ditarukeunna anu namina gegedug Kiteregos Hideung, tangtos manehna teh bakal kadarieu deui nyulikan murang kali istri anu ku abdi tos dicanak sareng dijajabkeun ka lembur-lemburna. Intina ieu lembur teh ayeuna teh teu acan tiasa aman upami gegedugna teu acan leres-leres ditarukeun ku abdi kitu tah. Ti Raka Seta panona maling reret ka Kiranti nu diuk gigireunana. Nya atuh sakedahna Kasep kedahna pikeun ka tuntas. Sabab lamun teu mah aduh bisa dipastikeun eta balad-balad Kiteregos Hideung teh malah si Kiteregos Hideungna sorangan geura pasti bakal ngajorang ka dieu. Atuh Bapak katuh sakabeh warga di ieu lembur teu tiasa mantosana naon. Ukur ngadorong baik ku pangdoa mudah-mudahan Ujang Raka saenggalna ngarubuhkeun Kiteregos Hideung katuh sakabeh balad-baladna. Sanes kitunya Mang Samid. Cek Pak RT ngareret ka Mang Samid. Nya pisan leres. Kumaha deui atuh urang sararea teh yeuh khususna urang lambur babakan careuh. Ukur andum doana pamoga Ujang Raka Seta teh aya dina kaunggulan. Hidup si Gobang, hidup barade sadayana. Kabeh reang deui nyebut-nyebut ngaran si Gobang atuh Raka Seta teh jadi eraeun bareureum beungeutna teh. Aduh cekap abdi ngahaturkeun nuhun pisan tina pangdoa ti sadayana sumuhun kitu we Pak RT oge Bapak nu mawi abdi bade saenggalna mangkat di ka Karanggantung teh bilih kabujeng komplotan Kiteregos Hideung ngajorag di ka dieu kitu tah. Rupina engke sonten abdi ka dituna lami teuing ngantosan dugikeun ka enjing mah. Cek Raka Seta nandoskeun. Anu saterusna sararea uplek di ngobrol ngaler ngidul silih wanohkeun diri ka Raka Seta. Dulur barani sadayana cagat heula kaayaan di lembur babakan careuh anu keur meunang kabungah ku aya barudak awewe bisa mulang deui. Urang teuneun heula di handeuleum sieum
kurang tuna dihanjuang siang paranti nyokot ninggaleun kapayun orang guar deui. Ayeuna urang kocapkeun deui di tempatna Kiteregos Hideung. Harita Kirawan Cipecat Sawed Kiteregos Hideung teh karek hudang tina sarena. Maklum sabeubeting jeput teu sare. Ku alatan ngubaran anu taratu anak buahna nu beunang ku Rakaseta di cacadan. Karek oge Kiteregos Hideung turun tina tempat sarena. Kadenge ti luar aya anu kegeroan ka manehna. Ki Guru cilaka, aduh Ki Guru. Aya di imah gitu Ki Guru. Cenah ngadon teu culuweungan di luar. Padahal mah guluk salamnya atawa ngetrok panto. Mun ceuk urang gitu. Gelo teh. Saha manusiana nu teu abeg kasopanan teuing cenah. Ngadon gogorokan di buruan lain asup ka jero. Aya perlu mah Kiteregos Hideung kukulutus. Kojengkang lempang muru lawang. Brai panto dibuka breh di buruan aya saurang jalma nu tayalian ti anak buahna. Katempo beungeutna muringis dina panonna sanajan make teregos ge. Tapi katempo dina kaayaan keur nahan ka nyeri. Aya naon selaing teh suadma? Ngareureuwas ya. Asup ka jero lain babaung di luar aduh. Jeung kunaon eta muringis gitu ha? Teu gablek kasobanan kehede. Sok caritakeun aya naon? Kiteregos Hideung nyaritana teh dibarung ku sesentak jeung ti popolotot. Itu Ki Guru cilaka, aduh cilaka jamannya dia, aduh Cilaka kunaon? Itu budak awewe Ceuk Ki Suadma nyaritan teh kalaka balapap teu paruguh mata teu kaharti. Cilaka budak awewe. Da naon maksud si laing teh atuh sing pogo ha nu bener nyarita teh. Goblok teh. Sok guru nyarita. Aya naon jeung kunaon maneh teh atuh ieu teh? Kiteregos Hideung bari popolotot teh nyempo kana awakna palebah dadana tetela aya tapak ramo alias cakaran nu tembus kana kulit jeung bajuna. Eta kunaon ha? Jika tabaknya gara gitu kusaha cenah. Nu mawi Ki Guru budak parawan anu awewe teh aya nu mawa kabur. Naon? Dedengean di budak awewe anu dikerem di pasir dedemit aya nu mawa kabur? Hah? Bener gitu? Kiteregos Hideung nepikeun ka ngaburileung atuh panonna. Ngadenge laporan kitu ti Ki Suhadma teh. Sumuhun Ki Guru. Basa subuh kajalanana teh kuring jeung batur kuring anu opatan ge kabeh teu walakaya ngayonan eta budak ngora. Malahan ieu beunang tu dada kuring ge baturan ge sarua bareunang kabeh. Kitu tah Ki Guru. Kurang ajarnya. Piragu si laing limaan medok ku manusia sasiki. Naon wae atuh pangabacus teh ha? Piragu si laing mah. Lain arudag atuh ku si laing eta mangkeluk nu mawa tawanan budak-budak awewe teh ha? Ari Ki Guru abanan kuring jeung batur kuring mah teu walakaya nyata ieu ge masih keneh karasa nyeri. Sakedapan mah Kiteregos Hideung teu nyarita naon ngadon olohok ngahuleng mata simeuteun. Kiteregos Hideung
manehna boga pirasat yen eta jalma anu mawa kabur tawanana teh pasti lawana anu basa beuting tadi si Gobang anu awakna katibaran ku ajian braja genina teh nyatana Rakaseta mun nempo nalika nganyerangna teh ngagunakeun ilmu pamacan atawa maung karuhun. Aya mustahil piragu bisa hirup deui sakitu awakna geus gengel teh. Dan teu ayeuna pikeun kageheng mah abi teh Ki Guru sareng rancangan teh ukur ieu we kabareunangan kusakaran maung. Cenah ceuk Ki Suhadma ngajelaskeun meureun ti ditu nama ngeunaan batur anu opatan jeung manehna anu harita kabeunangan ku jurus maung karuhuna Rakaseta. Ari sia ngomong naon sok teu nyambung sia mah. Hayu asup budak aya ro ngadon batorong-torong di luhureun golodog. Sok asup budak. Goan dewek sagedeung rek ka warung heula rek anyuk bako. Sakantonan we atuh abi ngawiat Pun Guru. Mihabe naon? Mana duitna atuh? Nya ngawiat nganyuk mangsa teh. Sulit teuing tadu mayar sia mah nganyuk wae. Daguan heula sagedeung. Tekung silila kitu regos hideung teh geus ngurunyung deui. Laju asup ka jero imahna pok nyarita ka Ki Suhadma anu harita geus diuk dina hamparan samak. Hayu ayeuna jeung dewek urang ka Basir dadamit hayang nyaho aing mah. Hoyong terang naon ari Ki Guru. Mana geuning teh nyanakna naon sanestos di warung. Nutup deuleu warungna oge. Si kancana ge ngajuru. Eta jeung nyebutkeun hayang nyaho naon deui sia mah bararuguh pisan. Balagu sia mah apaan aing hayang nyaho kaayaan di ditu we atuh. Nyanda tos dara ya sasa di ditu mah. Apaan budak awewe maka lalabur di bawaku hiji jajakan nu mawa Gobang. Cenah dulur barani Ki Suhadma ngajelaskeun. Terus ari batur silaing anu penting ngajaraga di dinya ayeuna di marana cenah? Nya di bumina we. Tadi basa isuk-isuk sanggeus areling teh langsung we marulang ka ieu mana sewang-sewangan. Balagu gaduh. Jadi eueuh sasanya meureun di ditu teh. Cuman rek nungguan naon apaan barudakna ge dijagaan lagi geus eueuh. Beuh, kurang ajar eta mangkeluk teh. Wani-wani ngalepaskeun barudak awewe anu meunang hese cabe. Dulur barani kita regos hideung katempo molotot bangun amek pisan. Aduh, ari saderasna kedah kumaha tuh Ki Guru pipataeun urang teh. Cek Ki Suhadma mere kaputusan. Balagu bangsa setan baong silaing mah atuh. Mending teu bisa diandelkeun jeung ngabalukarkeun leungitna kurang leuwih 12 awewe Padawan nu meunang hese cape ngalana deuleu. Kituna teh dulu barani katampo amarahna Ki teregos hideung teh dina panonna meukeun kahampir biji kabeh atuh. Tapi dipikir-pikir ku dewek kasau artina dewek amok oge yeuh. Ayeuna mah tugas silaing susulan kabeh anak buah dewek ka imana. Bejakeun ge penting kira-kira wanci sareureuh budak. Kumpul gitu kabeh. Aya piomongkeun nu penting euy. Ari Kang Jaman jeung Ki Darsim, Ki Saroji jeung lainna bejaan ulah Ki Guru. Ari sia balagu ge nya. Ceuk aing tadi nyebutkeun kabeh artina sararea. Balagu pisan. Ceuk Ki teregos hideung bari terus ngajengkat tina diukna. Bus we kanggona. Teu ngaret di Ki Suhadma anu keur olohok teu ngicep-ngicep. Asa teu puguh jadina teh. Leos we Ki Suhadma oge ngaleos turun ti imah gegedugna. Laju ngajugjug ka imahna sorangan.
wanci sarepna Kisuadma geus ngabejaan ka sakabeh batur-baturna. Nyatana sakabeh anak buahna Ki Terenggos Hideung atuh kocapkeun wanci sareureuh budakna di imah Ki Terenggos Hideung teh geus hempak merbaya kasa. Sakabeh balad-baladna araya nyumponan pangondang nu jadi gegedugna. Ki Terenggos Hideung nangtung di hareupeun anak buahna anu ngajengreng sarila kalawan sikep anu pada hormat jeung hikmatna. Pok atuh Ki Terenggos Hideung teh ngamimitian nyarita. Yuh wadea balad sakabeh dengekeun nya dewek deuk nyarita we. Sapanjang dewek nyunyuhun hulu jeung sapanjang dewek cicing di ieu pertempatan can aya hiji mangkluk ge manusia anu wani-wani ngaganggu ka dewek. Jadi intina ka wewengkon urang teh geus aya hiji manusia anu kumaha wani nyieun kakajauan we. Malah geus wani mawa kabur para tawanan barudak parawan nu meunang sababaraha bulan lilana urang ngumpulkeun. Nyajana pikeun nyampurnakeun ilmu kasaktianan dewek dulu. Saha cenah eta jalma nu geus kumaha wani ngalakukeun hal sarupa kitu? Moal salah deui si Gobang eta teh. Teuing teu nyaho ngaran anu sabenerna mah. Takuhandaran kitu. Dewek penting ayeuna rek nugaskeun ka sarilaing sakabeh. Nyatana kudu ngajorag ka lemur babagan careuh. Sababna naon? Sabab nurutkeun ilmu panarawangan nu aya dina diri dewek. Eta mangkluk anu katelah si Gobang teh keur cicing di eta lemur. Jadi tugas lain teh kabeh dina puting ieu taya deui lintang tik pikeun ngabinasakeun si Gobang jeung nyokot deui budak-budak parawan urang dinya. Pikeun dibawa ka dieu ka hareupeun dewek. Kumaha ngarti? Ceuk Ki Terenggos Hideung. Ngomong kituna teh di barung ngadeg-deg jiga nu keur amek. Atuh sararea eueuh nu nyarita ti Kakang Marlong kabeungeutna. Kalau ngaharulang sia teh sanggup henteu. Dulur barani sajongjonan mah teu wani naremalan kana pananya anu jadi gegedugna teh sabab maranehna nyaraheun ngeunaan kadijayaan jeung kahebatanna ilmu rakaseta anu ku gegedugna disebut si Gobang teh ya. Kajadian anu karanapan ku Ki Jaman jeung batur-baturna eta teh ngajadi tanggara jadinya kumaha kahebatanana si Gobang. Dulur barani jadina teh rada hemar-hemir atuh diperintah kudu ngadatangan ka lemur babakan careuh teh. Bari kudu adu hareupan jeung si Gobang anu geus kanyahoan ilmu kahebatanana. Keur pating haruleng kitu pok Ki Jaman minangka balad utamana nyarita ditujukeun ka nu jadi gegedugna. Oke lagi guru, cenah ceuk Ki Guru eta mangkeluk teh geus paragat nyawana katiban ku ajian braja geni teh ti Ki Guru. Tapi geningan pokna nyaritana teu diteruskeun. Memang bener adalah sabenerna teh kitu kuduna mah modar eta si mangkeluk teh. Tapi nyadana geuning hirup keneh malah bisa ngarubuhkeun Ki Suadma jeung nu sejena katempo dina tatuna serangan si Gobang eta mah. Jadi si Gobang teh nyerang kanu ngajaraga di pasir Dodemit dina beuting kamari teh. Jabati kitu apanan saperti nu caritakeun tadi ku dewek. Kabeh budak awewe nu dikurung di imah eta teh dibawa atawa ditulungan ku si Gobang. Teu ngarti nya teh dewek oge. Ayeuna mah ulah loba teuing ngahuleng arin kitu jorag ka lemurna. Mantau geus sieun piraku aji rempung ku jama aya puluna mamake jeung bisa salamet tah mangkeluk teh. Ceuk Ki Terenggos Hideung nandaskeun. Atuh balad-balad Ki Terenggos Hideung teh hiji can aya anu
ngomong pikeun nyanggupan. Si gelo si balagugu mah ngahareng sanggup henteu. Atuh di pelototan kitu mah ku kitu ragosi deung. Ngajar awam ka bege meh bareng. Sanggup, sanggup. Syukur sanggup mah. Geus puguh kitu mah dulur, atuh kita ragosi deung teh laju ngaleos ti hareupeun balad-baladna laju asup ka enggon tempat panyepenanana. Geus puguh kitu maka putusan ti nu jadi gegedugna mah daek teh daek meureun sararea teh kapaksa kudu tarurun ti imah. Sanggeus aya di buruan pok atuh Ki Darsim nyarita ka Ki Jaman. Alah kumaha cenah Kang euy. Geuningan kitu parentah ti Ki Guru teh euy. Nyatana ka urang sararea. Sedengkeun pan urang geus nyaho sakumaha kasaksanan si Gobang. Eta pang-pangna mah kahengan ku Gobangna. Mamangih Kang matak pikasieun. Dah si laing mah kumeak meme dipacok euy. Montong ngaleutik hate nu lain atuh piragu ari dikoroyok masugan ku sararea. Urang teh make jeung teu bisa meunang. Apana nu urang sakabe oge mibana ilmu nu lain hanap-hanap. Ayolah, ulah loba mikir. Ari sararea adit. Temal Ki Jaman. Kituna teh bari ngalengkah leumpang pangheulana. Atuh sararea ge anu bisa nanaon kapaksa naluturkeun bari hate nama saenya nama hemar-hemir oge. Dulur barani sadayana. Tapi karek oge aya sababaraha lengkah pok teh aya sora. Tangtuna ge sorana geus arapal kana eta sora teh. Teu kudu capek-capek euy. Kudu ngajorag galemur babakan careuh. Yeuh, kuring si Gobang geus aya di hareupeun aranjeun. Ceuk eta sora saurang jajaka nyaho-nyaho geus ngabedega dina sikep anu sayaga teuneng gede kaludeung. Atuh dina leungeun katuhuna nyepeng hiji pakarang nu tayalian ti Gobang naga welang. Cahayana hideung tapi ngandung cahaya anu ngagebur hurung. Ki Jaman nu harita aya di panghareupna nabikeun ka mundur sababaraha lengkah ka tukang. Sabab ngarasa reuwas jeung kagetna nu lain dikirana. Nyaho-nyaho cenah aya si Gobang di hareupeunana anu geus ngajega bari jeung sayaga dina pakarangna. Nya puguh we sararea oge sarua jadi hemar-hemir ku ningali Gobang anu pangaruna matak sabere jeung keung. Tapi ku sabab ngarasa era ku batur-baturna atuh Ki Jaman gancang-gancang nyumputkeun rasa kakaget jeung kareuwasna bari pok nyarita di barungku sesentak. Bangsat sia. Ngadondek-nganderkeun nyawanya si laing teh. Sosoroh kojor deuk. Cenah bari nyeureudeg ka hareupeun eta jajaka anu ngakukeun si Gobang nyatana raka seta. Saha nu rek nganterkeun nyawa barina oge lur. Puguh kuring mah ka dieu teh eueuh direk nganterkeun aranjeun sakabeh supaya init ka akhirat jeung gegedug anjeun. Cek si Gobang ngahaja mah panas lawana. Urang ajar ku mayua sia. Podaran euy. Ieu manggelung teh geus lanjang deuleu. Ayo maju kabeh. Ki Jaman langsung marentah ka batur-baturna. Tapi nu diparentahna kalakah alunur-unuran. Jiga-jiga anu rek lalumpatan ti dinya. Bugu we Ki Jaman teh jadi amek mireungeun batur-baturna anu kalakah pating jaranteng jiga gitu teh.
Itu garasi kurang ajar. Ayo, jarang dulu ari silain kurang naon ieu teh. Kayak ngajar dong gitu wae. Ayo, maju. Goblok. Karacing gening sia mah. Jarang, suat mah. Ayo, maju euy. Kayak kabating colok sia teh. Ki Jaman molotot kaki Dasim jeung kaki Suwarma anu pangdekeutna. Ya Kang, siap Kang. Hayu, maju euy. Urang sarang kurang sararea. Ceuk Ki Darsim nyumangetan ka batur-baturna. Manehna langsung wae atungan melong ka Rakaseta kalayan telilengan. Seprut wae ngagunakeun pakarangna. Atuh geus mimitian kitu mah dulur. Anu lainna oge kahudang kawanina. Cung jeung pating serepet ngalugas pakarangna nu sigah arit rubak teh. Dina kaayaan campuh saperti kitu. Si Gobang geus teu hayang ngailakeun deui tarungna. Maneh langsung wae mapag sabetan jeung panerjang pakarang lawan-lawanna teh ku Gobang kabuyutanana. Anu teu wudu we atuh harita keneh ge. Pakarang-pakarang anak buahna si Teregos Hideung teh loba anu racleng tina panyekelna kalawan parotong jadi sababaraha bagian alatan bentrok jeung Gobang anu dipake nakisan pakarang-pakarangna. Atuh mireungeuh kitu sararea pada marunur ngarasa gigis jeung gila ku kolebatna Gobang dina cekelan Rakaseta anu muter kokolebatan ngurung kana awak manehanana. Ki Jaman minangka anu pang diandelkeunana ku Ki Teregos Hideung manehna surti kana kaayaan yen balad-balada teh sarieun ku kituna pokoe ngomong kurang ajar sia Gobang. Ayo jeung dewek sia urang patutunggalan samodarna dulu. Cenah dulur barani kitu tetengan seprut manehna narajang ngagunakeun pakarangna kalawan maketan nagala pisan anu kacida gedena. Trang blotok cereng atuh sarua oge ye ge. Pakarangna Ki Jaman teh beunang dipapag ku Gobangna Rakaseta anu ngajadikeun potong. Laju leungeunna kekerepengan meureun ngarasa linu nu taya dikina kurang ajar ya. Yak yuk jebron. Dulur barani keur ngomong gitu peureup Rakaseta nu geus teu bisa kabaruni ngahanja kana gadona. Waduh, gubrak. Manehna ngagubrag dulur. Mireungeuh Ki Jaman ngagubrak nu opatan nyuruntul nyerang ngagunakeun peureub-peureupna anu diwangun ku hiji ajian nu kacida anehna. Peureub-peureupna harurung jigah seuneu jigah paku nu meunang melem. Ngan ieu mah ngaluarkeun haseup hideung cing cirining keur ngagunakeun tanaga lapisan nu kacida rohakan. Dulur barani kalawan Rakaseta ngagunakeun pucuk awi katebak angin luak leok nyingkahan anu ngaranna serangan-serangan di musuhna kalayan dina kasempatan serem anu opatan eta lawan langsung kasabet ku karokahan Gobang kabuyutan Rakaseta. Puguh we tina kaayaan lalemor gitu atuh. Pantadi ge sakumaha hadena jeung kuatna awakna ari ku Gobang mah teu bisa majar kumaha. Waduh. Opatanna langsung pating jorowok awakna kotan pating gedebut dina kaayaan tatu dina badana sewang-hewangan. Ki Jaman anu harita geus hudang deui mireungeuh batur-baturna anu pating gedebut bari kabareunangan ku sabetan Gobang pakarang lawana. Manehna mundur saeutik ngajauhan sanggeus jarakna kurang leuwih aya kana 5 lengkahna ti Rakaseta. Rayakeun sayu. Puah, ya, puah. Tina leungeun jeung sungutna pasusul-susul ngaluarkeun gulungan seuneu sagede-gede bal beliter atuh nyemprung rek ngaduruk kana awakna ieu si Gobang. Ngan orok kaya waktosna kabujeng seep
Kabujeng sepak tosna luhur jaga tu carios dongeng Sunda si Gobang karayana Asep Gun urang cekapkeun heula sakieu insyaallah menawi aya waktos enjing urang lajengkeun deui. Kang Yus ngaturkeun sewu nuhun undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.